Tradisi Sunda. Bahasan ngeunaan tradisi Sunda tangtung wae mendar ngeunaan unak-anik tradisi di hiji masyarakat Sunda kaya kaning adat istiadatna, ritual budaya, atikan, pakasaban, tatanen, jeung sajabana. Wangun tulisan bahasan. Nu kahiji argumentasi. Argumentasi eusina ngajetrekeun jeung nerangkeun bener henteuna hiji perkara dumasar kana alesan anu kuat. Nepikeunna bisa percaya jeung ngahudang pamaca pikeun milampah hiji pagawean. Nu kadua deskripsi. Tulisan anu ngagambarkeun objek, tempat atawa kajadian sacara jentre kanu maca. Nepi pamaca siga nu ngarasakeun kajadian digambarkeun dina wacana. Nu katilu narasi. Tulisan anu nyaritakeun lumangsungna hiji kajadian ti mangsa ka mangsa kalawan ngaruntuy turunut. Nu kaopat eksposisi. Eksposisi teh wacana nu eusina ngajentrekeun tur medar hiji objek, prosesna, tujuanana, jeung gunana. Struktur bahasan Sunda. Nu pertama bubuka. Nerangkeun gambaran tempat, nyaritakeun naon-naon wae nu rek dipedar. Atawa nyaritakeun perkara sejen anu patalina jeung bahan pikeun babandingan. Nu kadua eusi, nyaritakeun inti bahasan. Nu katilu panutup. Pungkasan tulisan bahasan bias ku kacindekan hareup ka hareupna jeung nyaritakeun kiwari boh nu hade boh nu goreng pikeun ngirut pamaca. Nulis bahasan. Nu kahiji neangan ide atawa ilham. Biasana sok hese neangan ide keur nulis bahasan teh. Teu kudu jauh-jauh neangan ide. Cokot we tina pangalaman pribadi jeung objek sabudeureun urang. Nu kadua nangtungkeun jejer. Jejer teh inti tulisan bahasan. Sanggeus manggi ide, urang kari mikiran perkara naon wae nu rek dituliskeun teh. Teu kudu rea teuing nu dipedar. Hadena mah nu mantak ngirut. Upamana di tempat sabundeureun hideup aya tradisi jeung budaya Sunda. Nu katilu nyusun rangka tulisan. Sanggeus nantungkeun jejer, jieun rangka tulisan dumasar kana struktur tulisan bahasan. Nu ngawengku bagian bubuka, eusi, jeung panutup. Nu kaopat basa anu digunakeun. Basa teh pakakas atawa alat utama dina nulis. Dina nulis bahasan ilahama ngagunakeun basa loma. Nu kalima nantungkeun judul. Nantungkeun judul karangan teh hadena ku 2 atawa 3 kecap nu luyu jeung jejer. Mantak ngirut jeung ngahudang kapanasaran. Carita wayang. Carita wayang nyaeta carita nu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang nu dipaenkeun ku dalang. Carita wayang ge kaasup kana karya sastra wangun prosa. Wayang teh sarupa jejalmaan nu dijieun tina kayu atawa kulit nu dibaratkeun tokoh nu digalakonkeun dina carita wayang. Wayang golek dijieunna tina kayu, wayang kulit dijieunna tina kulit. Dina carita wayang, bodina carita dongeng, sakepang aya hal-hal nu dipamoalan atawa teu kaasup akal. Carita wayang teh asalna ti India, anu nyoko kana sumber kitab Mahabharata jeung Ramayana. Asup ka Indonesia marengan jeung asupna agama Hindu. Dina carita wayang aya istilah kakawehan atau kakawian nyaeta lagu dina basa kawi nu sok dihaleuangkeun ku dalang. Murwa nyaeta dalang ngamimitian ngawayang. Nyandra nyaeta nataan wayang nu keur dipaenkeun. Garap nyaeta cara ngigel atawa marangkeun wayang. Antawacana nyaeta caritaan dalang. Suluk nyaeta ngagambarkeun hiji hal ku cara diheuleungkeun ku dalang. Resensi film. Resensi film nyaeta teks anu ngulas, mikeun kritikan, jeung mikeun penilaian kana hiji film. Nu salah sahiji tujuanna nyaeta nyungkeun tinjauan atanapi penilaian hiji karya supados tiasa dipikaterang ku masyarakat. Tujuan nu sejenna nyaeta hiji, ngabantosan milarian kasang tukang naha hiji karya didamel. 2. Nguji kualitas padamelan pikeun dijadikeun perbandingan. 3.
pikeun milarian kaunggulan sareng karugian tina hiji karya eta. Manpaat nu tiasa didapat tina ulasan hiji salaku bahan pikeun diperhatoskeun tinjauan bakal masihan pamiarsa tinjauan karya. 2. Salaku sarana promosi. 3. Ajen ekonomi. 4. Pikeun ngembangkeun kreativitas ngadamel ulasan hartosna ngalakukeun padamelan nyerat. Unsur nu ngawangun resensi atau tinjauan nyaeta hiji judul tinjauan, 2. Data film. A. Judul film, panulis atau judul, genre, bintang film, jeung sutradara. B. Panulis, editor, penerjemah, penerbit, tahun diterbitkeun. 3. Bubuka. 4. Awak parios. 5. Panutup. Tahap nulis resensi nyaeta hiji. Tahap persiapan kalebet. A. Maca contoh ulasan. B. Nangtukeun film nu bakal ditinjau. 2. Tahap ngumpulkeun data. A. Nonton film nu bakal ditinjau. B. Cirian bagian nu bade dianggo salaku data. C. Nyerat data dina panulis resensi. 3. Tahap nulis kalebet. A. Nuliskeun identitas film. B. Sarankeun sinopsis film. C. Ngajelaskeun kaunggulan jeung kalemahan film. D. Nyarankeun pamiarsa sasar. E. Ngureksi sareng menerkeun ulasan dumasar kana struktur kalimat. Mintonkeun drama. Drama salieun ti bisa dibaca naskahna, bisa oge dipintonkeun. Aya sababaraha hal nu kudu diperhatikeun dina mintonkeun drama. Nyaeta kahiji vokal, kudu bedas sangkan dialog gadengi ku nu lalajo. Kadua artikulasi, lapal kudu jentre sangkan nu lalajo teu salah ngartikeun. Nu katilu aya intonasi. Nyaeta kudu luyu jeung karakter tokoh nu dimaenkeun. Dina mintonkeun drama, aya sababaraha komponen nu ngarojong kana hiji pintonan drama. Di antarana sutradara, palaku, panata gending, panata artistik, sareng skenario. Nulis artikel. Ngabogaan harti salaku hiji karangan faktual atau non-fiksi ngeunaan hiji masalah secara lengkap. Anu panjang tetangtu pikeun dimuat ku media massa. Aya oge nu nyebutkeun artikel nyaeta tulisan nu eusina mangrupakeun opini hiji jalma nu ngajujut hiji masalah nu tangtu. Sifatna aktual, kontroversial, informatif, persuasif, sareng rekreatif. Kalungguhan jeung kagunaan artikel. Kahiji, panerjamah warta dina kalawarta. Kadua, wahana diskusi geusan neangan solusi sarta proses aktualisasi jeung ekstensi. Artikel nu ditulis pikeun kalawarta atau majalah mibanda 7 ciri nyaeta kahiji, aya ngaran anu nulisna. Kadua, miboga gagasan nu aktual atawa kontroversial. Katilu, gagasan nu diangkat dina tulisan kudu patali jeung kapentingan jelema rea. Kaopat, ditulis kalayan referensial ku visi anu intelektual. Kalima, dipindangkeun dina basa nu hirup, populer jeung komunikatif. Nu kagenep, singget jeung tungtas. Nu katujuh, orisinal. Carita pantun. Carita pantun nyaeta carita rekaan anu ukuranna panjang, gelar dina lisan, sarta ngandung hal-hal nu mere kesan pamohalan. Nilih kana wangunna, carita pantun teh mangrupa wangun ugeran atawa puisi. Nilih kana galur caritana bisa dipasing-pasing jadi 2 golongan, nyaeta galur leunjeuran sareng galur simpai. Upami galur leunjeuran mah dina pungkasan caritana nu ngalalakon henteu kacatur balik deui ka nagara asalna. Upami galur simpai mah palaku utama bisa balik deui ka nagara asalna. Carita pantun oge diwangun ku sababaraha bagian. Nyaeta nu kahiji aya rajah. Raja biasana ditembangkeun ku juru pantun sameme mangkat carita. Nu kadua aya narasi. Bagian narasi atawa nyaritakeun ditepikeun dina mangsa juru pantun nyambungkeun hiji kajadian jeung kajadian saterusna.
Nu katilu aya deskripsi. Deskripsi teh nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripola hiji tokoh dina kajadian. Kaopat aya dialog, nyaeta paguneman di antara para palakuna. Sakumaha umumna, dialog teh di antarana pikeun ngagambarkeun watek atawa karakter palaku, ngalancarkeun jalan carita, jeung nepikeun gagasan-gagasan. Nu kalima aya monolog. Monolog teh nyaeta sorangan atawa nyarita dina jero hate. Bagian monolog tara dihaleuangkeun, tapi diangger dipiri ku kacapi. Nu kagenep aya raja pamunah atawa panutup, nyaeta panutup dina mantun.